Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang labung sareng bamenyan. Bamenyan lagi live nih, lagi masak pagi. Menu menuju mau bikin sambal goreng harga layung Sunda. Wah, ini lenca ya. Lenca ya mah menyan ya makanan pokok ya. Lenca bikin perkasa. Tarang lah pamagat mah ngang lenca kumaha paling gigung ujang tah ya nyiksit ieu kanggo wah tuh lu bade masak kangkung ya tuh ieu bumbuna jadi ieu mah nenek moyang ieu mah tapi nikmat itu dituangna teh kangkung tumis kangkung goreng tongkol ieu nya wargi tuh tongkol tah ini acak-acakan ada dapur aja dengan apa adanya tapi alhamdulillah bahagia. Oh tongkol tak siap terus iya duh gitu ujung ngagodog daging gitu daging tuh digodog dulu ya daging sebelum dibumbuan terus ya suku ayam ya suku ayam ini lagi direbus dulu kangosop terus ya kangkung ya pada ditumis tadi bumbuna tuh jadi menu nate tumis kangkung ayeuna teh sayur sop tuh ada ngadamel ieu daging luka di gulai duka di kumaha teh daging teh ngaraosna jadi heula tadi sayur sop nanya ceker ditumis ieu kangkungna ieu tongkolna ieu bumbu kangkung ieu lencana itu sambalna mui tuh tadi mah bade di sayur daging mah harurin dapur nage guys ya abdi ya sambal ya bade sambal bamenyan ieu terus ka mana-mana ya seperti sambal cibiuk wargi layung Sunda nyicipi sambal bamenyan sareng ieu leunca tos tah nah kitu ieu klip anjing-anjingnya layung Sunda official lainna kana menu ieu heula ke musik mah insyaallah dipajang deui musik akustik sakitu wae lagu wargi layung Sunda official di mana we ayana anu ngadukung ka layung Sunda sadayana bamenyan pidoana sukses sehat selalu dipanjangkan umur dimurahkan rezekina sing marajeng channel-channelna sadayana sarukses mudah-mudahan layung Sunda oge dukunganna di para wargi sadayana insyaallah berkarya di musik hiburan sing marajeng sadayana insyaallah ya bamenyan ke disambung deui masakna sakitu wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.